Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, kumaha kabarna? Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana aya dina kasehatan oge lindung Allah Subhanahu wa taala. Sapertos biasa, hayu urang sasarangan manco deui ningal kaendahan alam oge perkampungan nu aya di lembur. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos aya di lembur babakan sayo Ciparangge, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan nu aya di palihan dieu, yap urang sasarengan.
Wargi-wargi sadaya, Masya Allah ieu tanah anu subur teh salianti dipelakan ku pare, dipalihan dioge wargana dipelakan ku tangkal cabe, dipalihan dioge aya bawang-bawangan sapertos nu kauninga kurang sadayana. Wargi-wargi sadaya, mung sakitu video nu kapihatur ti lembur babakan sayo Ciparangge, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Insyaallah urang patepang di tina waktos anu sanes oge lembur anu sanesna oge. Pribados pamit mundur, wilujeng kantun parmios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.